Ratu Arum jeung Amu Esin gugek dariuk. Aturan Nyai, Akang pun sugih. Cek Jang sugih nyolongkrong ngajak sasalaman. Jang sugih ka Nyi Mimi mah kurang wawuh, tapi remen ari ningali mah. Aturan Kang. Walon Ratu Arum pondok. Ari Jang Ahmad telem colohok keneh panona rutret kaluhur ka handap nyidikeun ka Nyi Mimi. Jang sugih nyigeung ka lanceukna. Atuh puguh bae Jang Ahmad ngagurubug dewaseun. Aturan Nyai, Akang pun Ahmad. Cek Jang Ahmad tagiwur leungeuna nyolongkrong ka Ratu Arum. Sami-sami Kang, aturan. Tema Ratu Arum bari imut. Naon atuh Ujang? Kurcai hungkul taya lalauhna geuningan. Cek Amu Esin, tamada kasemah teu bisa nyuguhan. Keun wios Amu sakege aduh tos cekap. Temal Jang sugih bari manggut. Kaleresan Nyai teu nuju angkat-angkatan ieu teh. Cek sugih muka wangkongan ka Nyi Mimi. Angkat ka mana atuh abdi mah ukur ka kebon sareng Nyi Iting. Kalan-kalan mapai sampalan. Ngasruk kanu bala nguneur lalabrumba. Walon Ratu Arum ngomongna adabna keranan. Sabab manehna keur aya di alam manusia kudu bisa tapa-tapa. Kersaan keur geulis teh mata kayungyun. Saleresna ieu pun Akang ka dieu teh gaduh perkawis anu bade didugikeun ka salira Nyai. Namung ieu mah sase bae ngawangkongna. Cek sugih deui bebeja ka Nyi Mimi lamun manehna boga maksud ka Nyi Mimi. Ari Jang Ahmad teu milu cumarita, dumadakan asa heurin kuleta, kaburu eleh babar kasima kunu geulis. Mangga baik geura balaka. Namung saumpamina nyabit perkawis laki rabi atanampi papacangan mah. Duh hapunten abdi moal tiasa nampi. Margi abdi hoyong amengan kene alim katalian ku sasaha. Mugia kahartos. Ratu Arum tog moal pisan ngomongna. Lantaran udah datang ka imahna lolobana ngajak kawin. Sanes perkawis eta Nyai. Margi pun Akang matos gaduh bojo, heupun pon kitu deui pun raka. Sok sanaos ta acan nikah oge da ka istrina kirang moher alias kebluk. Cek Jang sugih bari ngareret ka lanceukna. Puguh bae Jang Ahmad beungeutna bareubeu panonna muncereng ka adina. Ratu Arum ukur ngabelenyeh seuri. Ujang, Amu mah arek kacai heula ieu teh. Ngepek bae cing jarongjon da aya si Nyai nya. Cik Amu Esin bari cengkat. Mangga Amu. Temal Jang unggih. Ke, ari ieu cau saha Amu? Cek Ratu Arum, manehna kakarek apal. Lamun didinya aya cau tanduk dua turuy. Canakna Jang Ugih Nyai. Sok kadinya Amu kacai heula ieu teh. Amu Esin ngagejlig keluar bari ngelek wadah. Ari Ratu Arum kumetap ningali cau tanduk anu sakitu umyang koneng. Kang, ditambih caunanya. Cek Ratu Arum teu era kusemahna kadawek bae ngahanca cau tanduk bangun kokomoan. Jang sugih ukur silih reret jeung lanceukna, tapi bisa ngamaklum kana polah Nyi Mimi. Hatur nuhun Kang, ni aramis pisan ieu cauna. Cek Nyi Mimi bari meresan cangkang cau digunukeun di sisi hawu. Sami-sami Nyai. Dan hoyong kene mah pun Akang nyanak deui ka diengkin. Temal Jang sugih bari rada kaget sabab cau saturuy meh peren kabeh. Akang teh aya perkara anu bade didugikeun ieu teh ka Nyai, mugia bae diregepkeun ngarah kartos. Jang sugih ngamimitian deui cumarita rek nepikeun maksudna ka Nyi Mimi. Mangga Kang. Tema Ratu Arum sargep ngabandungan. Ieu Nyai, ieu mah ngaguar lalakon heula ti mimiti ngarah Nyai ngartos. Kapungkur karuhun Akang teh gaduh lingkung seni ronggeng nu kakoncara nu namina Cahya Sumirat. Ke ari ronggeng teh naon Kang? Cek Ratu Arum nyempat tumanya ka Jang sugih. Oh Nyai mah da moal apal meureunannya.
naon ari anu disebat ronggeng ari ronggeng teh nyaeta ibing atawa tari anu dipiriku kendang jeung pakakasejena. Ari anu ngibingna taya lian iwal ti istri aya kana 4 atawa 5 jalmina gitu. Ngaribingna teh di luhur panggung sok dibaturan kudu lalajo bari disawer ku artos. Tingkung seni ronggeng sok diogan atanapi dionang ku pamangku hajat nya ku sing sabae we ari nu ngogan mah bebas eta mah. Namina ge hiburan keur ngahibur balarea hitung-hitung pakaulan. Salajengna kumaha Kang? Cek Ratu Arum ngerasa penasaran. Hapunten pun akang bade ngiring cumarios. Cek Jang Ahmad akhirna mah wasa cumarita. Jang Ahmad nuluykeun di cumaritana. Pun akang sareng Rai Sugih gaduh paniatan ieu teh hoyong ngawangun deui ronggeng Cahya Sumirat nu tos puluhan tahun tilem. Ya oge susuganan pareng etang-etang hoyong ngalalanyahan. Ajan moal kasohor kawas bihari hanya nu langkung utamina mah neraskeun laca karuhun ulah duwi ka pareum teuing tak kitu maksud akang teh. Ke ari ronggeng teh di mana bae mintona Kang? Pokna Ratu Arum taletena keraanan. Ari mintona mah gumantung kanu ngulemna sasatna mah unggah kampung nyorang pilemuran. Ku hal ieu pisan pun akang dongkap duaan ka dieu teh bade umajah ka salira Nyai. Susuganan bae Nyai kersa janten ronggeng. Namun ulah wara condong kana buruhna ieu mah da urang ngawangun heula memanawian. Kapayuna ronggeng urang langkung majeng. Eta mah nyangakeun we ka Nyai kumaha saena. Kitu pok-pokanana Jang Ahmad nyaritana panjang lebar nepikeun pamaksudanana ka Ratu Arum. Ratu Arum sajongjonan mah ngahuleng ngadenge caritaan Jang Ahmad teh. Tapi anu narik ati pikeun Ratu Arum nyaeta bisa nyaba kasaban wewengkon nu hartina bisa ulin ka tiap kampung, bisa nganjang ka unggal lemur. Pikeun Ratu Arum ka cida atohna sabab manehna mah resep nganclong ka mana badeosna, tolo heor ka mana bae nepina. Teu lila Ratu Arum kedalisan. Abdi kalintang katajina ku kasauran akang duaan. Namun da abdi mah teu tiasa ngibing atuh sumauna ngarengkenek ngengklak mah. Margi da can kantos. Ya teu nanaon Nyai kapan sameme minton teh sadayana ronggeng diwara heula dugi ka Maher sareng Parigel. Engke mah disarengan ku pangirig janten tiasa diloyokeun sareng gerakanana samangsa ngibing. Cek Jang Sugih milu mairan caritaan lanceukna. Kahartos pisan Kang, janten kumaha salajengna? Ratu Arum tumanya deui. Muhun kinten-kinteuna salira Nyai kersa janten ronggeng. Cek Jang Ahmad neuteub antep ka Ratu Arum. Kanggo abdi mah mangga bae Kang, pangateh teuing sedang iringan bae. Tema Ratu Arum teu loba pamikir. Nuhun pisan Nyai. Kang duaan bingah pisan ieu ngadanguna. Keun ari tempat kanggo latihan mah. Di dieu maksudnya di bumi pun rai di lemur nagrak. Pakakas pangirig tos aya ditinggal tipun aki. Kanggo ronggeng anu sanesna magampil kantun milarian. Sakali dihatur nuhun Nyai. Jang Ahmad jeung Jang Sugih kacida ngarasa bungahna. Ngadenge nyimimi daekeun jadi ronggeng. Ari soal teu bisa ngibing mah bisa diwarah nepi ka bisa. Ari Ratu Arum harita keur ngemat pangawasana, nyipta jeung nyurupkeun gerakan ibing kana dirina. Kangaranan Ratu Jin bisa mancala sakahayang bisa ngawujud sakarep ingsun. Hapunten nya Kang, abdi bade nyobian ngarengkenek ibing ronggeng. Cek Ratu Arum bari nangtung. Jang Ahmad jeung Jang Sugih silih reret. Tapi teu wani cumarita ukur neuteub kanu nangtung, diukna ngagaleser mere lolongkrang ngarah lalega. Ratu Arum nangtung ajeg, lalaunan sukuna ngageser kawas rek masang kuda-kuda, awakna didoyongkeun marengkeun kadua leungeunna maleber. Rengkene Ratu Arum ibing ronggeng, gerakan ibingna kacida lincahna.
awakna lalele samang sangigel najan teu make pamirig tapi nincak kena wirahma awak nu sampulur gadamol ngagitek imbit meri rindat panona matak tibelat marengan imut pangirutna ngabelenyeh mata kuruy kosokomo sawaktu ngakeang panggal muih imbitna muter ngaced kawas dicentok-centok awakna centang bari leungeuna meber kawas julang ngapak panona semu meletet badis nganti pamahugi matak deung deleueun ka nu nenjo mah Jang Ahmad jeung adina Jang Sugih panona barun celik neuteup ka nu ngibing ngadadak awakna pating sariak hate pating serede teu pugu komo Jang Ahmad mah sungutna calawak ari ti koro lok-lokan kawas londok adi lanceuk ukur gogodeg bari kumecrek ngarasa kataji ku ibing Ratu Arum. Ratu Arum geus rengse tina ibingna gek diuk deui dina samak. Hapunten abdi mamung tiasa sakitu. Cek Ratu Arum bari imut. Ningali kieu mah mata kaedana nu nempo nyai. Aduh, kacida hadena eta ibing teh. Teu sangka nyai geus parigel pisan dina igel tarina. Temal Jang Sugih bari mencetan tarangna wahing ku bingung. Teu boga panyangka lamun Nyi Mimi geus maher pisan dina ngibingna. Sok padahal Nyi Mimi ngomongna teu apal kana perkara ronggeng, tapi buktina geus parigel pisan. Akang mah asa ngimpi teh ningali ibing nyai nu sakitu hadena. Nyaan malah anu bisa mapakan kana pangabisa nyai mah. Najan kancara medar boga ronggeng kahot oge. Binga pisan akang teh nyai. Cek Jang Ahmad nembrakeun rasa katajina ka Ratu Arum boga angkeuhan lamun Ratu Arum bakal jadi ronggeng anu kacida kawentarna. Jang Ahmad oge hatena mah ngarasa helok sabab nu pajar teu apal perkara ronggeng tapi geus maher dina ibingna. Atur nuhun upami ka Anggo mah saterasna kumaha ieu Kang? Cek Ratu Arum hayang apal. Sarantos waktos margi akang sareng nya Ki Lanceuk bade badanten heula utami nama perkawis pakakas pangiring nu kedah dikunjal ka dieu ka bumi akang. Saparantos rengse mah tangtos akang ka dieu deui nepangan nyai. Temal Jang Ugi minta waktu keur nyiapkeun sagala rupana. Kasup ku kunjal pakakas pangiri ka imahna. Mangga Kang, eta mah teu langkung akang duaan. Cek Ratu Arum beungeutna marahmai awahing ku bunga. Sanes kirang sono nyai. Akang duaan bade badanten heula ieu nu langkung paos di rorompo. Akang duaan seja pamit. Cek Jang Ahmad bari nyolongkrong ngajak sasalaman. Kitu deui Jang Sugih sarua sasalaman ka Ratu Arum. Mangga dikantun heula nyai. Cek Jang Sugih bari manggut. Mangga Kang, wilujeng. Tema Ratu Arum bari gugupai. Jang Ahmad jeung Jang Sugih arinit ninggalkeun imah Ratu Arum. Kacaturkeun Jang Ahmad jeung adina nu geus araya di imah. Satu tas pulang ti imah Nyi Mimi, duanana baradami nu leuwih paheut. Nya anak Kang mah teu boga panyangka lamun Nyi Mimi sakitu geulis campernikna. Asa kakarek nempo ari geulisna kawas Nyi Mimi mah. Cek Jang Ahmad teu oleh gogodeg saking katajina ku tangtungan Nyi Mimi. Nu matak nu matak harita abdi kantos ngawakca ning ka akang. Nyi Mimi geus jadi catur urang lemur jadi carita balarea. Nya eta ku kagelisanana nu nanding widadari cik sakol mah. Temal Jang Sugih bari nyerengeh seuri kagugu ku omongan lanceukna. Satadina akang teh teu ngaduga kalebah dinya. Atuh da akang ngaranan awewe geulis geus tangtu kitu ilaharna. Tapi samangsa tepung jeung jinisna, kacina bedana jeung geulis awewe pada umumna. Pokona mah geus bisa ngomong deui akang mah. Pokona mah urang gancangan we ngawangun deui lingkung seni ronggeng. Tapi urang make ngaran nu anyar, ulah ngaran baheula ulah Cahaya Sumirat.
Kitu pokokana Jang Ahmad. Kahudang sumanget napikeun ngawangun deui ronggeng ditinggal karuhuna. Jang Ahmad geus boga payakinan ku ayana Nyi Mimi nu geus jadi ronggengna geus pasti bakal mawa nanjeur kana lingkung senina. Nya satuju pisan Kang, leuwih gancang leuwih hade pikeun urang. Kadineangan ronggeng nu sejenna we minangka panambah lantaran ronggeng kojo mapan geus aya Nyi Mimi. Ngan abdi mah Kang asa helok. Eta Nyi Mimi di mana diajarna nepi ka bisa maher ngibing. Apanda rasaan mah dina gerak can kabejakeun aya nu nanggap ronggeng. Cek Jang Sugih ngarasa bungah ngadenge caritaan lanceukna, tapi Jang Sugih oge ngarasa penasaran sabab Nyi Mimi geus maher dina ibing ronggeng. Sok padahal di lemurna gerak taya nu kabejakeun bisa ngaronggeng. Samalah mah nu nanggap ronggeng oge can kungsi kabejakeun pernah aya di lemurna gerak. Matak kieu geus jadi milik urang duaan ge. Cunuk waktuna Cahya Sumirat medal deui, tapi akang moal make ngaran Cahya Sumirat lantaran eta geus ngahiji ngaran teh jeung aki urang kawontar dina mangsa bihari. Tah akang geus boga ngaran sorangan pikeun lingkung senina nyaeta mapak balebat. Mugi asing tereh kajojo atuh kilang bara bisa mapakan kawontarna kawas Cahya Sumirat mah. Eta ngaran kacidadena Kang, mawa sumanget oge harapan anyar. Tah ti mimiti poe isukan mah pakakas pangirig urang mimiti kunjal. Urang bawaan akutan sakalian nepungan para nayaga ka imahna. Urang kumpulkeun incu-incuna nayaga nu kungsi babarengan jeung aki urang. Mudah-mudahan we sing teu nekanan segala pamaksudan urang Kang. Kitu cek Jang Sugih ngarojong kana rarancang lanceukna. Jang Sugih geus gilig pikir buleud patekadan arek ngawangun deui ronggeng ditinggal karuhuna. Jang Sugih geus siap sagala rupana kaasup bakal pagedrug jeung ronggeng kancara medar bogana kirahian. Kacaturkeun deui kayaan di nagara jin Cakrabuana. Disaprak jeung karna Prabu Sanghyang Wisesa sareng prameswarina enden Nyimas Pohaci ka nagara Kandaga. Nyi Mimi jeneng Ratu Arum nu kumawasa di eta nagara. Kayaan nagara taya robahna ayem tentrem kertara harja. Nyi Mimi geus teu hawu kawas mimiti samangsa datang ti alam manusa, tapi geus kacida robahna. Beungeutna bersih bodas nyacas, umineungna mandi di tirta manik. Leuwihna ti eta tara kapentrang ku panon poe. Nyi Mimi kacida senangna ti mimiti hudang sare nepi ka sare deui aya nu ngaulaan ayeuna mah. Lamun aya urusan anu berat mah geus jadi tanggung jawab patihna nyaeta Raden Manggala. Para dayang katut para emban beki alajrih ka ratuna numi boga sikep wijaksana tara gampang amek mun seuk maranehna nyieun kasalahan teh. Teu babari nibankeun hukuman satungtung bisa keneh digeuing. Tapi kangaranan manusa najan hirup geus ngahenang-ngahening oge anger bae sok inget kasarakan. Dan bentennya balawargi sareng sifat ratu jinnya Ratu Arum nu gede amek basangkal gitu. Nyi Mimi mah lemah lembut tah gitu balawargi nya. Pamirsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui cag urang tuna ieu lalakon. Insyaallah urang lajengkeun kana lalakon nu salajengna dina video nu sanesna. Urang teuneun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.